Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Lanjut. Raat. Yes. Bu. Cepebri bade nikah. Ananda Andika tos dihitan. Atos dihitan nanti ajan ya. Atos Ari Pak Haji Apip tos dihitan nanti ajan. Nikah ibadah dihitan oge ibadah. Tos ulah reco katanya. Fokus nama datus rati. Siap? Ibadah teh ibu aya 3 kategori. Hiji aya ibadah nyeri, 2 aya ibadah capek, 3 aya ibadah ngeunah. Hiji ibadah naon cenah ceuk? Nyeri, 2 3 ngeunah. Ieu nu palih dia kunaon Bapak teh nyora? Ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Sok mun arek nyora mun moal baralik. Aya sabaraji ibu ibadah teh? Ibadah nyeri, ibadah capek, ibadah ngeunah. Aduh si teteh nuang naon eta mah jiga nu enak kitu. Sakali daya ce, awas kaluarkeun sorana tong dipengkak dina tikoro bisi batuk leuheung lamun teu setruk dah. Ibadah capek, ibadah ngeunah. Naon ibadah nyeri ieu Cep Ananda Andika Pratama dihitan. Ieu bade naros abdi ka para korban anu pernah ngalaman dihitan. Abah ari dihitan nyeri henteu bah. Si abah meni jiga nu atoh ditaros ku nu geulis ieu. Abah dihitan nyeri henteu? Nyeri. Jawaban abah tepat benar. Nyeri pasti dacan aya kacarita lalaki nu dihitan 2 kali. Berarti nyeri nyobahnya. Ibu ari ngajuru nyeri henteu? Wadul. Maknya borosot deui. Lamun ibu nyebut ngajuru nyeri cek abdi mah eta teh bohong. Geuninganan ibu meuni tepikeun ka 3 tepikeun ka 4. Cenah nyeri. Ternyata memang nyeri ibu. Sok bayangkeun Pak teu sabanding nyeri na bapak dihitan jeung ibu nuju ayeuna ngalahirkeun. Di abdi mah ngajuru, aya bahasa ngajuru di dieu. Orokan aya. Pernah ibu ngalahirkeun. Karaos nyeri patuangan mules. Sok ngaheujeun. Salaki milu ngaheujeun teu? Ibah di abdi mah aya tatangga eta salakina teh balas setia ka bojona teh. Bojona nuju ngaheujeun. Pamajikanna ge salakina sarua. Cek bidan teh sok tarik napas eta salakina ti heula. Pamajikanna macan ngajuru salakina geus milu ti heula. Ngajuru atuh geger bidan teh geuning cenah orok teh bau ieu teh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak sakit na dihitan punten bah. Henteu saakurna nyeri na ibu nuju ngalahirkeun. Bayangkeun atuh Bu, ibu ngalahirkeun sababaraha ribu urat pegat tina bubututan pamajikan bapak. Da teu saimang atuh ibu nu rek dikaluarkeun jeung nu sok asup ka jero. Nu asup nu ka jero jeung anu kaluar gede nu asup. Nu asup mah nyeleutik bari gunul, nu kaluar mah gede bari gondrong sok. Rek teu pajet kumaha bapak? Matak abah lamun bojo ayeuna istri nu ngalahirkeun teras ayeuna maot, ibu maot nuju ngalahirkeun disebatna ge maot syahid, maot syuhada. Beda jeung abah anu keur udud eta. Lamun abah maot ayeuna keur udud lain maot syuhada, eta mah syuhadma. Aduh, wilujeng ngarokok tah. Abdi mah sok abita ari ningali nu ngarokok teh. Sarog abdi ge sok ngarokok. Margi di nu ngarokok teh aya keistimewaan Bu. Naon keistimewaan anu ngarokok? Yakin abah nu keur ngarokok bakal disalametkeun tina siksa kubur. Sabab hirup keneh si abahna. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ala Nabi Muhammad.
Iji ibadah nyeri dihitan ngajuru ibu nyeri. Abdi pernah ngalaman 2 kali hamil teh. Da moal waka ngalahirkeun ece pasti proses naon heula. Hamil. Engke ieu panganten Neng Riri anu bade ditikah ku Cepebri, yakin Cepebri satu saat akan mengalami hamil. Da Cepebri mah sanajan awak badag moal bisa hamil. Sok di dieu aya nu jangkung badag anu gagal bisa hamil teu. Tuh, ku abdi masuk lamun aya ayeuna dibere duit 100 juta tapi kudu hamil heula. Moal aya lalaki nu bisa hamil, tapi seandainya ayeuna ibu tingali awewe awakna sakumaha leutikna, awak sakumaha garingna, yakin awewe bisa hamil. Ajaib, ajaib, mulia, mulia. Geuninganan ibu teu hilap kana nyerina. Margi Allah memberikan keajaiban teh kemuliaan 40 poe ibu tiasa dianggo deui. Mohon aja atuh sok rek dak tuh pejet atuh. Lamun taya keajaiban Allah apa moal dipake deui bubututan pamajikan bapak teh. Subhanallah, ibu boro-boro ayeuna nuju mulesna patuangan, nuju bade ngalahirkeun, ibu nuju hamil 8 bulan, salami 8 bulan yakin Bu, komo keur ngidam 4 bulan tah uo lagi nya. Itu lalaki ngalaman teu uo gitu. Teu matak punten Pak, sing karunya ka pamajikan teh. Ulah daek produksi na wungkul. Imam pamajikan nyeri beuteung mules mules ngising we kadinya. Ugorek ngajuru Pak tong diantepkeun bisi bahaya, pecah ketuban bahaya gewat bawa ka bidan tong dibawa ka warteg. Datang ka bidan cek bidan sok ibu naik kana ranyang nya muhun da kana kenteng maluhur teuing. Tarik napas pasti da tarik tamang ma Agustusan. Heujeunkeun terus eta budak treka luar sekali deh. Eta rambut teges katingali pedah rambut inungna keneh eta teh. Subhanallah, aco kealaman ku abdi mah atuh da 8 bulan keur mah awak kurang jangkung, heg hamil 8 bulan eta salaki teu kaup abdi diuk dina kursi jiga orek kadut cenah mah. Diuk ayeuna nyebut jiga orek kadut. Heg terus ayeuna abdi sare nang kuban da. Di ece deui, mama eta sare nang kuban jiga odong-odong. Da jujul lautan kitu aco. Geuning jujul lautan beuteung nu antelna wungkul tarang jeung sukuna mangangkang. Matak ungklek-ungklekan sok bisi teu percaya ku bapa. Tingali pamajikan anu keur hamil 8 bulan sarena nang kubanna pasti jujul lautan. Kabadug we ku salakina sukuna muter jiga gangsing na kasur. Ya Allah ya Rabbi ya Allah shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu cep ayeuna Febri atos dihitan. Iya nu nembe engal dihitan mah Cep Andika. Abah atos dihitan. Abah atos dihitan da ajan. Henteu cenah si abah mah henteu. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Ibadah nyeri ibu, subhanallah. Wajarlah ayeuna Cep Andika Pratama anaksa umur Cep Andika diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam. Naon sababna? Da ieu ibu nuturkeun kana sunnah Nabi Ibrahim alaihi nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan hukum ge jadi wajib ibu. Da lain dihitan unggul pasunatan ti Nabi Ibrahim teh Bapak hiji ngeuretan kuku. Jadi ibu lamun gaduh kuku teh tong diantep paranyang kedah paronok. Besok ayah ngingu kuku ngahaja eta teh teu apal pasunatan. Jadi lamun kuku abah harideung ti ayeuna potongan bah. Mohon abah ungeuk-ungeuk. Abah eta bogoh ka abdi bah. Ini abah mah da ningali abdi anugerah bangan abdi dipelong ku abah musibah ya teh bah. Subhanallah. Si abah meuni semangat kieu abah. Subhanallah. Hiji ibu ngeretan kuku sunat di Nabi Ibrahim. 2 tah ngarapihkeun kumis. Jika si akang eta tukangeun si abah nuker udud sarua. Eta kumisna ayaan rapih gitu. Ngan ama aya jangwa tungkul juga teroris gitu. Kumisna aya saeutik. Nah, jadi kan sok aya bapak anu ngingu kumis, anu boga kumis tapi teu dirapihkeun. Ngamai juga jembatan leho. Salaki oca bisi kitu carekan bapak rapikeun sunat tati Nabi Ibrahim ulah ngama jadi lamun bersin teh kan sok narap leho teh geuleuh. Itu sunat eta teh. 3 pasunatan ti Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad maresihan bulu kelek. Oca kelek teh tong rarogok buluna teh Pak. Rujit ningalina ge.
Sunat jaba bau, jaba rujit, jaba buluan geuleuh. 4 sunat maresihan bulu sayang careuh, sayang odeng dah. Ngan beda di lalaki jeung di awewe. Mun di lalaki mah sunatna dikerok, mun di awewe mah dibenyeng didudut. Kabayang ya. Sok ajaran dibenyeng peong pareureuh semerenya. Sok selamat mencoba BSI isuk sianya. 5 sunat dihitan. Bu, caroga ibu terus dihitan. Eta subhanallah ya sadayana luar biasa pasunatan anu ku Nabi Muhammad terus dicontohan ayeuna bade dilaksanakeun ku Cepebri enjing bade nikah. Berarti melum enjing teh bulan madunya. Beda jeung urang bulan alaun.